Sok lauknya Ratu. Lauk teh segera deui euy tareh panen. Bingung ieu teh rek dibedahkeun oge can menang tangkulak. Kudu kasaha nya neanana. Nah, lauk teh di auran teh katingali. Areueuh kitu nya, boboh ku bayawak. Oh itu ning jelema teh. Dede, sia di tengah teh di dieu. Naon dari sia jerawak-jerawak wae urang keur marab. Ari maneh non maksud? Naon kitu? Ngomongan kasih Saki. Ngomong naon da urang mah teu ngomong naon-naon. Ang borone ngomong naon da urang papanggih hanteu. Ning si Saki ngomong, maneh ngagegoreng urang. Ngomong naon sia maneh? Sumpah urang mah teu ngomong naon kasih Saki panggih hanteu. Ah bohong sia, si Saki ngomong, maneh ngagegoreng aing. Goblok sia mah nyuruh gua teh bobok-bobok. Lobok we tah mana sia ngagegoreng aing. Dasar jangan mah koplak sia.